Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna ananda soli sareng solihah? Sehat, damang, pamudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sateuacan dimulai pengajaran bahasa Sundana, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi dinten ayeuna nyaeta mika weruh tanda titik, mengenal tanda titik, jeung nyalin kalimah dan menyalin kalimah. Silahkan buka bukunya di halaman 8 dan 9. Tos terang pan tanda titik nu kumaha? Tanda titik biasana digunakeun pikeun nuduhkeun tanda pamungkas kalimah. Jadi, tanda titik ini biasa digunakan untuk menunjukkan tanda terakhir dalam kalimah. Saat pembuatan kalimah, akhiri dengan tanda titik. Contoh, emak mulih didamel, ibu pulang dari kerja. Mangga ditingali tungtung kalimahna atau akhir kalimahna ngagunakeun titik. Sami contoh anu kaduana oge, Bapa nuju kulem. Bapa sedang menginap. Contoh anu katiluna, engkom nuju ameng. Titik. Engkom sedang bermain. Titik. Nah, eta gunana titik pikeun nandaan atau nuduhkeun tanda pamungkas kalimah. Materi anu salajengna nyaeta nyalin kalimah. Dangukeun nya Ustazah bade nyarios kalimahna anjeun sadaya nulis di buku tulis bahasa Sunda. Kalimahna aya di halaman 8. Nomor kahiji, Bu Tati nuju ngaulang. Nomor kadua, Mira jeung Cahya sobat dalit ti keur leutik. Nomor katilu, Engkus jeung Nurtata diajar sapedah di lapangan. Nomor kaopat, tatakrama jeung sopan santun tanda jalma boga iman. Nomor kalima, jadi jalma kudu amis budi jeung alus lisan. Mangga ditulis di buku tulis bahasa Sunda tulisan anu rapi sareng sae. Tos tiasa, mudah-mudahan tiasa. Alhamdulillah, pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah nu disampaikeun aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.